seputar kebahagiaan. Urang teh kebahagiaan terhadap ciptaan Allah mah macem-macem. Aya jelema bahagia ketika ngahiji jeung makhluk. Masya Allah, saknya neneng, inilah tumpuan hatiku. Kanda telah rindu dari jauh-jauh hari, tapi engkau sekarang ada di pelukanku. Dulu hanya sekedar suara, sekarang engkau bisa kupeluk. Ya Allah, cerah hatiku dan teduh perasaan jiwaku ketika aku bersanding denganmu di terik matahari. Tetap teduh, cukup dengan melihat bibirmu, dunia telah berasa milik kita berdua. Wow, wah, Masya Allah, gombal. Nah, ayo udah dijadikan contoh kunaon. Bahagia aku bisa bersanding denganmu, kumpul denganmu. Etalah kebahagiaan dengan makhluk. Dijalinlah rumah tangga. 1 tahun kemudian marah baik. Salah setik mana bagian? Salah setik mana bagian? Salah setik ya, sempak ya, kudu pangmelikeun ya. Salah setik tas lop, rusak tas lop. Salah setik tuh kulkas rusak. Salah setik aduh pendeng aing. Cak salakina teu kuat cenah keur ieu cinta jasa. Wari pelit jasa. Masya Allah, eta paingan foto di bawah we ku cenah foto pemajikan. Di kantor ge di deuleu deui ku cenah ge diasupeun, di jalan ge di deuleu diasupeun, di mana bae ge di deuleu deui diasupeun. Babaturanna kaget. Kok ieu babaturan aing mau foto pemajikan we geulis jasa kitu. Ditanya ku nya, ente foto pemajikan eta ayeuna naon dibuka, emang resep jasa lain tolol. Kunaon? Lamun aing neuleuh batur galak di deuleu pemajikan aing leuwih galak itu. Lamun aya pemajikan batur kerja rekanan salaki di deuleu foto ge can sakumaha teman nu aing mah bebeakan. Sugan aing hebat lain aing mah Masya Allah. Tah ieu para jamaah kaum muslimin. Maka tindakan setahun kemudian, saya bahagia kalau engkau menjauh dari aku. Coba setahun yang silam aku bahagia bersanding denganmu. Setahun kemudian aku bahagia berpisah denganmu. Manusia makhluk seperti eta. Etalah jeung jelema. Walaupun urang jeung bos, walaupun urang jeung atasan, walaupun urang dan selanjutnya